Siap bro. Atuh kumaha ieu ro? Jangan tebel-tebel mah ieu cangkel ieu ajudan ieu. Waduh, kumaha ieu ro geus kieu? Aing hot ya. Aing. Sip, sip, woi, sip, sip. Naon ya mah? Weh, kemana sih hartanya? Seta, wih, ya ta, woi teh, kade ke, teh, kade, sakedeng, kade ya, Hah? Naon sip? Naon tak denge sip? Aing krieu ya keur nyabut terdukut. Enon. kade ya, kutai sekali, aing, kade ya, Enon itu sip. titah kanu jaro, kuari, Hah? dia masuk lo cili dia, Ada sip. Allah, jangan. Akbar, atuh titah kanu jaro, Oh, baru kemana sip? kuari titah kasaung orang, ayo. Oh, ayo. Tah, ada nelpon tah. Oi, ada nelpon. Naon? Ada nelpon angkat. Naon sip lu? Aku nelpon, kan ditunggu kecil anjing orang. Aku sip enon telepon, jatah kadenge kuing mah. Menelpon. Atuh pira aku teu kadenge dia mah teh. Dia mah ring HP harus kitu teu kadenge. Kuduna sapeker yang dikantongan kena celana meureun. Oh, modal-modal teh eta ceuli. Angkat toko HP-na. Wah, sip. Coba duluan. Ih, oke nelpon sip. Ye. Atuh angkat HP-na ulah dileukkeun doang, angkat HP-na. Angkat, Oh, angkat. Astagfirullahaladzim. Angkat, ya? Wan teh HP dia ke Walawi. Atuh celah-celikeun. kumaha sip ya, sedang angkat ku aing yo. Tuh, udah angkat dulu tuh. Atuh trek aya gelap eta nyamber ka luhurkeun mana para roek dia mah atuh ditarima. Keda kecelikeun. Alat celikeun. Oh, sip. Halo bro. Halo, Teh. Hei, dia mah Gara Rati di telepona. Hah? Nandro. Letik, kadenge. Loudspeaker, coba ku dia loudspeaker. Meh kadenge ku dia meh kadenge loudspeaker. Ulahan bae dia mah tadi Speaker Nandro. Speaker noy. Ih, aing nya Gara Rati dia teh ho. Hoi, dia ku ari kieu meuli obat cacing da jeung hangsip. Meuli obat cacing jeung aing jeung ieu ya jeung ngubaran ajudan aing. Oh, kadenge ro kadenge. Siap. Ongas ari kadenge mah meuli teh nya. Meuli di warung teh nya, di warung ho. Lain kitu karunya ya ajudan aing ge, waduh. Geus teu kawawaeun. Kadang aku lihat titah melilon jaro tadi. Kadenge kita beli obat gaceng ku jaro. Nah, ke jaro atuh saya burung ayo. Ayo. Obat gaceng naon? Obat gaceng jaronya. Aduh. Aing. Kunaon dia ku aya anjing. Labu aing sip. Aing. Tak dulu. Iya. Atuh dia mana celi badung nya mata baong. Iya, santai. Oh, saya. Dia mah oh. Udah heula. Aduh. Supaya aing. sip, nyeri sip. Geus saya. Cedera yang cedera. Ais ayo. Oh sip. Aing. Atuh kadi kena tak. Ulah kitu. Kumaha sip? Kadi naik. Naik. Ah. Aduh. Supaya nyeri. Aing dia mah hirupna ku nyusahkeun ku penting spaeh dia mah. Nyeri sip, supaya sip. Kita segera. Aing ya. Aing. Aduh. Sip. Woi, sip. Naon dia mah? Kak, meser. Meser naon, Kak? Hah? Geus bener dia mah, moal bener jing. Lain ya male obat gacang cenah ge. Obat gacangnya. Oh sip. Obat gacang. Obat gaceng? Dong kumaha obat gaceng? Mas Teng, Kang, obat naon ge? Bisa grip tanaon borong. Teng. Asal gacang bae. Teng obat naon ge? Jaran-jaran. Ajudan! Woi, mana ya ajudan enak yo? Siap bro, siap. Weh, siap ajudan. Ku arak na ajudan aing ye nu kieu ya haram bek. Teu sia-sia aing menang ajudan ye demi be. Sia salam. Nges turunkan leungeunna ulah hormat be.
Ayo ya ajudan ya jaro yang geus meuli obat cacing ngitah RT. Engke ku ajudan diinumnya ame ajudan kuat gitu ngajaga amanah ti jaro teh ya. Gitu. Damping belah jaro gitu bisa kayak hangsip nu ngaratlah gitu. Rengkas ku ajudan. Siap bro. Angas ajudan, pokoknya mah lamun aya nu nyar jaro, tahan bae heula ku ajudan di dieu nya. Jaro mah nek kakedengan heula tekaw ngantuk hayang sare. Kalau misalnya anu datang ka dieu, tahan, periksa, bisa mau bom naon gitu. Ubur-ubur ikan lele. Siap le. Atuh segera anjing lempangna. Aing gampang ku. Alabatan bajai bae murid bae. Woi. Saya itu. Wih, bango tanaon. Apa kuntul? Kadel teu. Naon yang sip? Sore nih. Ari cili dia ho, Masya Allah, aing madak ngau Gusti, nu agung ieu lahirna tina seuneu apa tina bongol kecapi. Assalamualaikum. Salam. Woi, dak nyangker mah pasti nama. Sok ulah geras ke. Woi, Kemere geras ku jaro ya. atuh kunaon kitu aja asip mata asa jigat asa deungeun jeung jaro mah. Di stop ieu naon? Urang ajudan ti jaro mun aya naon kudu laporan heula ka urang. Oh, naon kudu aya ajudan segala macam. Nuang presiden bae, jaro. Jangan macam-macam, kalau mau masuk harus laporan sama ajudan dulu. Weh, naon ieu main ketik bae ke tahan. Ulah dibarengan jeung emosi tahan. Naon ieu? Ke atuh ieu hansip ieu RT atuh masih kena keamanan pagar betis. Ke heula naon ieu? Oh iya nu ngaran hansip jeung RT dikitu jaga goreng beungeutna. Sok maido bae goreng-goreng ka batur. Mana ke sarua dong bango. Oh geus lah ket tanggon heula sip. Teh, urang ngagorkeun jalo heula ieu. Soalnya ya aman ti jaro ieu. Sip. Saha sip? Amsiun. Ajudan eta, ajudan bango meureun. Gerak kusieun. Sok. Pas diogo ngase. Amun teu buri basip. Awas aing diharap. Weh, sip, teh. Mana obatna di bawah obatna mana? Anu lo. Weh, teh mana obatna jeung jaro? Hah? Obat. Oh. Ya. Tadi mana? Oh ya. Dia Ih, perasa aing mah tata sip jeung RT tadi meuli obat, aing jeung ajudan di dieu nang gua meuni ku heubeul. Masya Allah bae doang meuli obat bae doang nek eta mah meuli kolektor. atunya serangan. RT amun teu dikawal ku hansip, salah bae pan meuli obat ge. Moal benar, makanya dikawal ku hansip. Oh, saya mah bener kudu dikawal bae sip. Kudu dikawal mah bener saya mah. Mana obatna mana? Ya. Ya, ajudan ya. Ku bapak ya ajudan dibelikeun obat inumnya. Siap bro, siap. Caina diburi dinya ka. Oke, siap. Duh, kumaha ieu ro? Ieu geus gagal kieu he, obat naon ieu? Aduh. Atuh gaceng kunaon ajudan gaceng kunaon? Piraku obat cacing gaceng kana kontol. Tapi jah heuh eta nonton kitu eta kunaon di ajudan eta. Kontol jeung awak atuh gedeun kontol. Wah. Ya kumaha ieu ro? Jadi kieu mah ditangkel kieu he. Obat naon ieu ro? Aduh, atuh pugu ajudan eta lain. Waduh, sip atuh eta meuli naon jeung dari ieu teh? Obat naon eta? Tita obat cacing kana barang si ajudan nu notot. Atuh lain pan tadi ku RT tah meuli obat gaceng. Atuh kumaha jeung dia mah teh? Kolongo dia mah. Tita obat cacing kalau obat gaceng pelak dia mah salah dia bae pokoknya onting dia jadi RT kabina bina teuing. Dia anjing hangsip di nu cager dia ku polongo dia ku boloon di ho. Dinya obat cacing kalau obat gaceng. Pana mere bacaana cacing jeung gaceng eta beda. Atuh pan telepon age ka si RT. Jaro hansip mah teu nyaho hideung teu nyaho bareng. Male obat cacing lagi pan ka si RT. Atuh dibawakeun teh obat gaceng atuh teu nyaho hansip Pak. Kumaha ro? Tokcer kan obatna. Lanjur, dokternya. Tokcer naon di RT nyambung dia mah. Tokcer. Atuh barang batur notot bae deuleu teh kumaha dia eta? Ih. Mana teu boga sarangkahna batur. Atuh kumaha ieu ro? Ya kebel-kebel mah ieu cangkel ieu ajudan ieu. Waduh, kumaha ieu ro geus kieu? Oh, aduh, ajudan atuh tahan bae burung, tahan bae helan antapun helan sugan ngulapes sampai 20 mah. Pira ku teu ngulapes denek notot begitu. Lamun tampilin ke si RT tah, nyambung dengan saya tah. Ih, bina-bina teuing. Bangsat si ieu digitukeun.
Kalau gua anak beli obat. Sep, lu Dianya anjing dia. Anjing dia teh. Kemana dia lompat oi? Kemana dia oi?